bulan Rajab mun wiridan kulhu geus ulah naon-naon deui kulhu. Lamun ibadah nu sejenna puasana teu kudu sabulan ulah sebab besi kaliru jeung Ramadan ulah. Jadi nu puasa sabulan mah ngan Ramadan doang. Ai Rajab liwatkeun ti sabulan. Sabulan setengah, sabulan 10 poe, sabulan 5 poe, atau sebulan 2-3 poe liwat. Jadi juga adanya etika. Pasti di pikiran pasti jadi etika. Mundek saetik turun tina sebulan 27 poe. Kanjeng Nabi man shoma as-sabi'a wal 20 min Rajab. Sajelema nu puasa tanggal 27 Rajab kataballahu lahu shauma sittina, bakal dicatat ku Gusti Allah nilaina sarua jeung puasa 60 tahun. Urang umur 60 tahun ku puasa Rajab berarti sapoe-sapoena urang boga nilai puasa. Waduh, untung biasa. Catat di jero hate geus aing mah diliwatkeun ku aing. Sebab lamun ti 27 60 umur aing kan bisa-bisa 70. Geus aing mah datang ka bulan Syawal aing puasa. Nekad aing. Eta karek hebat. Nekad datang kos kitu. Boro-boro datang ka Syawal cenah kieu 27 bisa teu dikurangannya bisa. Asal ganjil. Namun teu 27 25 bisa teu kurang kan bisa 23 kurang bisa kan 2 tiji. Namun 2 hiji teu kuat lantaran kula mangojek 17. Kula mah cenah ngawarung ka pasar 13. Kula mah karyawan kiai sibuk 7 poe saminggu. Kula mah waduh cenah kiai jaya mah bisnis ngalareng ngidul 3 sia 3 poe. Aduh kula mah tempat sehat cenah awak sapoe sia mah. Aduh cenah kiai sapoe ge asa teu datang ka lohor. Hanya teu kuat datang ka lohor bodem. Teu kira-kira nawar keneh bae. Siapa bener gegedena mau puasa bae buru. Aduh ya Allah ya Rabbi ieu Kangjeng Nabi mempromosikeun ka umatna hiji abeh nilai-nilai puasa Rajab kaeusikeun ka umur-umur urang. Kurang kumaha deui Kangjeng Nabi? Masyaallah rahmatan lil alamin. Dengan puasa 27 poe tapi nilai sarua jeung 60 tahun. Nomor kaduana Kangjeng Nabi mempromosikan di bulan Rajab teh julukanana Syahrullahil Asab. Jadi eueuh perang di baheula ge bulan Rajab mah pake ibadah ka Gusti Allah. Masyaallah. Kiai carana kumaha carana puasa sunah mah beda jeung puasa fardu. Puasa fardu mah kudu metingkeun niat, mun teu niat teu penting teu jadi. Puasa sunah mah jadi Senin, Kemis atawa Rajab. Urang geus nyaho bo teh tanggal 1 Rajab deuk puasa aja ti kuari. Eta mah ngazam pan lain niat. Kudaon malam berboreup HS hudang-hudang jam 7. Cek ada puasa teu niat keur beuti. Jam 7 jam 8 mikiran baenyana puasa tah ulah. Tak eta budak jam 7 jam 8 inget jam 9 urang niat jadi apa masalah. Mau niat bae jam 9 jam 10 ge apa masalah. Niat kaula puasa dina poe ieu tanggal 1 Rajab sudah jadi. Asal encan ngadahar naon. Encan ngadahar naon bisa di atas.
Walaupun poan jam 7 ngawuduk ngupat, aja ngopi segelas ngerokok. Karek inget tanggal 1 Rajab niat puasa bodem teman. Ya puasa geus boh. Puasa geus jebeg. Teu bisa. Syarat can ngadaharna naon, can minum. Nah iya bisa diniatan ku orang puasa sarua jeung nu ti peuting niat geus dicaritakeun puasa sapoe-sapoena ganjaranna geus sering ieu mah 27 bae urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang kabehan dibere sararehat dibere daek ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah boh puasana boh mazakulhuna eueuh deui nu diharepkeun iwati hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dipikari ridho ku Gusti Allah lamun Allah geus ridho radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyya rabbah di akhirat urang di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam komo nungis kolot mah boa datang boa moal ka raja bahareup bahkan pamajikan geus ngomong bae bapak lu kayaknya enggak nyampe nak abah nggak nyampe kayaknya ke Rajab depan cak anaknya jangan-jangan Rajab mak Syawal juga tahu kelihatan dibengek begitu jadi boro-boro malaikat anak-anak lagi guys rada terdelian lain deui Quran udah nggak kebaca kayaknya kalau baca Quran aja pakai kaca tapi kalau lihat cewek mah bapak aja enggak kayaknya matanya cekas kalau lihat cewek mama bapak lu memang begitu dari dulu jelalatan matanya 2 keranjang matanya maca Quran mah jangan kaca kade tasal kaca teu kabaca teu deui heran ini awal mah keur make kaca ge kaca dibuka kaca dibuka tetolol bae teh. Masya Allah aya kos gitu eta jelema eta